benceu karak nan saeut diker manuk euy. Mun urang, mun terong dinu kieu sakoba mah yeuh. Kedua aing ngabuk. Mang, kenaon? Nyarian sasia. Lain deh terong anu saya. Nu aing atuh aing susah deui kok ieu aing keur di kebon meureunaan berarti nu aing. Edan galak. Lain nek diborongkeun mah. Ya, hari kira-kira ka harti mah sok wae. Moal dingkengke deh kah. Sok. Arek mah. Lain kira-kira teh yang sabaraha nek diborongkeun? Ya, murah ieu mah. Bae lah 3,5 juta lah. Tong sok hese-hese jeung dewek ka. 3,5 juta. Heeh. Alus ieu. Mama teh 4 juta we tuh. Wah, 4 juta. Mu dewek ka, hang 2,5 juta. Lamun 2,5 juta mah kok wae lah. Kajeun lah orang ala tuh. Aya sakitu wae mah tuh. Heng. Ieu we tuh ka ditunya. Oh, Tuh tika itu tuh. Oh. Tuh tungtung nama tuh. ya Nah, eta sakitu. Sok lah. Heng, itu orang bapak parelean lah nya. sok. Ngarah atuh. Eta ngalah naon eta? Ah, ieu boga cocokan di imah, benceu. Ai bosen nyo pamajikan pandeweka nyo eta manuk, maraban manuk ku benceu. Oh. Bosen ayeuna nyo manuk. Ah, nyo pamajikan we biasa. Oi. Menahan usaha teh kitu. Atuh bro dia. Ala nanya. Nuhun ya nya. Sok. Nyalakeun acisna napi barangna nya. Hei, sok. Aralaan we. Heeh. Rek balik heula nya. Heeh. Kacau udah bisa dipinahkeun tadi. Goblok ge manusia teh geus pinahkeun. Ayo kita kacau ini mah bisa. Pun aing kena haun deh. Woi, kedau sia. Anu mang, Sia naon-naon keur naon di kebon aing di dinya ha. kenapa terong urang panen. Terong ieu terong aing. Ah, nu bener itu pan aing ngaborong mang. Aborong ka saha ieu teh? Ah, eta jelema tadi liwat di dieu. Saha jelema? Ih, nu tadi. Itu 3,5 juta diborong mang. Usaha jelemana? Tadi keur ngalabeunceun ka dieu jelemana teh bari ngalabeunceun. Apa ki jelemana? Henteu. Sari borongkeun ayo urang teang lah jelemana man. Dulu tadi ngalabeunceun mang. Ayu Teang, kan? lah. Ayu. Aing rugi mang 3,5 juta. Mun aing dijujual. Goblok jelema itu urang itu banget. Woi, itu mang, hei. Mana itu? Tadi yuk. Wah, silakan diburuan. Tadi yuk, mang. Mang, si Ngeucer ge ngajual eta terong tah ada bogana ngadat ka urang. Tadi sampai bisa ngomong gitu. Apa? Gua mau kira sia mah. Iya, mang, tadi teh. Yang bisa ngomong. Mana ngawat tuh? Waduh. Aduh. Bener iya, mang. Bener, mang, eta jelemana, mang. Eta di jelema tuh bisa ngomong gitu pieu. Bisa tadi ngomong, mang, masa pate-pate urang meuli ngandek ngalah lamun tika teu meuli mah. Geus kieu lah di mana lah, maling aku penjara pinuh, maling aku mah. Geus masuk sia, itu. Wah, edan jelema teh aing meuli nya ditipu, nya dicarekan. Buah sakit.